lompatan itu. Lah, Mana lompatan? kunaon bi kunaon eta Ami jadi bisa lompat. Kami tadi dipegat jelema tiluan. Ah, terus? Bacarkeun teh boga duit 100.000 Oh. cuman yang dijilat. Lah. Sok Ami teh. Emang Ami cewek naon lain cewek murahan. Lah eta nyekel duit 100.000 jeung naon? Duit nang manggih tadi. Sok model. Ih, Manggih. wah bener ima ya. Manggih. Alaminya. Tuh. Nah, milih nawe murah. Emang Ami mana cewek murahan. Atuh eta di 100.000. Lima pemere. Terus ngawadul. Pamere. Lalaki tiluan tadi. Tuh, Berarti bener. ada lima pamere. Aduh meremnya. Rezeki milik Ami ya kantongan. Ah, berarti Ami bener awewe iya itu bener. Lu bener eta duit. Lu ada tadi di majar ieu. Sok model aya tadi tampar teh sarua meureun nih podol aya kitu mah. Ieu. Dibagi satu dompet haji meureunnan. Ah, kapor ieu mah kasih ieu, kasih api ya. Ah, nya geus 100.000 naik kitu mah jeung urang. Jaga aman ya. Parah ngawadulan ya di geus ngalamotan deh.